ngacatang halu eta we. Ta ibu hadirin sadayana ka kiai teh kawas kana uyah di mana butuh dipilarian ka mana-mana. Aya nu maot neang saha neang kiai anu nyari patuangan neang saha neang kiai anu rek lahiran neang saha nya neang kiai Pak Haji atuh neang lahiran kecuali lamun geus 3 poe 3 peuting teu lahiran kene neang saha neang bidan nih di bidan kakara dibawa ka mana dibawa ke rumah sakit itu saminggu can lahiran kene datang akina ka kiai assalamualaikum barinya nyadak botol akuat waalaikumsalam kita di luar saha cek akina teh di jero saha kiai cenah punten yak ngaganggu tubuh budak cukur lahiran di rumah sakit geus saminggu can biji-biji keneh bae mun pidoana sangkan dibabarikeun lahiranana kasikeun ka kiai didoakeun ku kiai ciduhan betilu ciduhan eta cainana teh ciduhan sabaraha kali yeuh leukeun sapali usapkeun kana patuangan sapali cecekeun kana rambut sapali euih bae akina teh ka rumah sakit dileukeun sapali diusapkeun kana patuangan sapali esok sore mana teh dongkap ka bumi bari nyana keresek desian ku jeruk 1 kilo ditumpangan ku amplop luhuranna teh disobekeun beta ku kiai teh para ibu hadirin sana sabaraha sing dosina Bu sabaraha sina 100 salah pas sabaraha sina 25.000 barang disobek teh kosong teh sian si orang teh poho ngasupkeun salah ngasupkeun. Ibu hadirin sadayana sanes kiai hoyong dihargaan sanes kiai hoyong diperhatoskeun para ibu hadirin sadayana doakeun para kiai dari pamarentah ma ibu kepala desa lurah di mana maot teh langsung jujur calon-calon kepala desa calon-calon aparat tapi lamun kiai na udur kiai na maot para ibu hadirin sadayana duka sabaraha taun ngantosan hoyong aya gentosna ku hal ngasakitu ieu bismuturing sanes neupeul ngawapan maneh para ibu hadirin sadayana doakeun para kiai sing palanjang umurna amin sing dibarokahkeun rezekina amin saroleh pala putra putrina amin dijembarkeun rezekina sing tiasa munggah haji sadayana amin ya robbal alamin. Doakeun ibu unggal waktu 1000 sabada salat para kiai naon sababna para ibu hadirin sadayana saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama sirrul dunya ari ulama teh lampuna dunya ibu alam dunya bakal poek lamun teu aya para ulama lamun teu aya para kiai ibu butuh kucaan teu Bu Bapak butuh kucaan boro-boro lami Bapak ibu hadirin sadayana cacak-cacak kamari poek sababaraha jam ti isuk nepi ka jam 1 wengi kumaha karaosna engap karaosna para ibu hadirin sadayana cacak-cacak ti tabu 7 dugi ka tabu 1 wengi komo lamun poe saumurna lir ibaratkeun kiai teh ulama para ustad guru-guru ngaji teh lampu alam dunia keur nyaangan aya marcabada hakikatna keur nyaangan alam dunia ku secara doa ku secara ilmuna. Sangka naon para ibu hadirin sadayana da diperyogikan urang ku cacaan dalam musuk poek mah para ibu hadirin sadayana madarat nu luar biasa sangsara nu luar biasa. Contoh ibu lamun urang poek eta sinini rek hampangan ka akina aki-aki atuh antur ka cai hayang kiih aya ceuk akina teh ceuk salakina geus eta di dapur sok kiih di dinya da poek malah naon deui mun sok di dinya kiih di dapur kecewer eta sinini teh kiih di dapur ngabubuhan poek
cupa-capa yang cai kedobok we kana wadah sugan teh cai soreng minyak tanah so dipanjurkeun pake ngisang terus bare kisang terus ka kamar deui kakaraga 10 menit eta si minit ngoceak aki gararatul guning gararatul naon bisi dikemulong sireum duka cincangan ku aki atuh kuat gararatul menikah teu pisan eueuh lilin eueuh HP teu boga geus atuh taku eta ku korek nongeng eta silili jekur teh ku korek barang dijekurkeun korek kadurung bujurna eta para ibu hadirin sadayana cacak duniawi geus butuh ku cacaang para ibu hadirin sadayana sehingga saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laulal ulama lahalakan nasukal bahaim lamun teu aya para ulama lamun teu aya para kiai maka manusia seperti satu terang satu bu terang satu terus pernah ningali embe asup ka masjid bu terus pernah ningali embe ditikahkeun teu acan talamun jalma tara ka masjid lamun jalma ditikahkeun lamun bersetubuhna tanpa melalui pertikahan eta teh nu kitu namina naon bu sato tah ibu hadirin sadayana kumargi sakitu surul dunya lampu dunia cacaan alam dunia para ibu hadirin sadayana kurang kedah dipelihara kurang kedah leres-leres diurus ngarah ieu alam dunia teh leres-leres caan naon margina ibu hadirin sadayana salah sawios min asrati saah cirina kiamah para ibu hadirin sadayana lain ku sababiah Allah nyandak ilmu secara langsung tapi di arwahil ulama kunyabut rohna para ulama di maut tanganna para ulama eta teh tos tawis kana caketna kiamah Allah teu sekonyong-konyong teu sakalagu langsung nyabut ilmu ngangkat ilmu micin ilmu di alam dunia diangkat ke Gusti Allah tapi dikob di arwahil ulama dicabut rohna para ulama para kiai eta teh nandakeun rek dihilangkeunana ilmu agama di alam dunia lamun ilmu agama teu aya di alam dunia para ibu hadirin sadayana maka terjadilah kiamah contoh ibu anu paling pertama bakal diangkat di alam dunia ku Gusti Allah nu bakal hilang di muka bumi adalah ilmu faraid ilmu bab waris para ibu hadirin sadayana kiwari faraid ilmu waris tos dipake di masyarakat umat Islam tos dimarake bab waris para ibu hadirin sadayana tos ciri Allah nyabut ilmu nu paling pertama dihilangkan ku Gusti Allah adalah ilmu faraid berdasarkan cek maranehanana bahwa langsung make ilmu faraid teu adil naudzubillahi min dzalik padahal ilmu ti Gusti Allah ilmu nu pan adil-adilna faraid teh para ibu hadirin sadayana sok aya bahasa kieu lalaki anak awewe anak sarua bae bagi rata bagi lalaki sakitu awewe sakitu padahal menurut ilmu faraid para ibu hadirin sadayana lalaki nanggung awewenyu para ibu hadirin tapi tos teu dipake ilmu faraid maka pangkeheula-heulana dicabut ku Gusti Allah dihilangkeun ti muka bumi ilmu agama adalah ilmu faraid keur mah ngaosna hararese tepati seueur nu tiasaeun teu dipake ongkoh para ibu hadirin sadayana pantes ilmu faraid gancang hilang di permukaan kahiji nomor kaduana para ibu hadirin sadayana isin kuring yang bade ngoslan sehari-hari bae nusa biasa sehari-hari karadapan ku urang sadayana naon margina ibadah tanpa ilmu tidak akan sah ibadah tanpa melalui keikhlasan melalui tampiku Allah subhanahu wa ta'ala bermakna suatu ibadah urang ka Allah hiji sesuai dengan ilmu keikhlasan oge ittiba'us sunnah nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sok seueur jalmi nu ngangkeun ahli sunnah wal jamaah. Abdi mah ahli sunnah wal jamaah, bahkan nepi ka mengklaim diri pribadina adalah golongan ahli sunnah wal jamaah nu sanes ahli salah wal gagabah. Sehingga para ibu hadirin sadayana nu ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi tingkah jeung paripola laku lampas sehari-harina bertolak belakang sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin sadayana disebutkan ahli sunnah wal jamaah anu ittiba'u sunnah nuturkeun kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kahiji para ibu hadirin sadayana nu sok dilakukeun ku Rasulullah, dilaksanakeun ku Siti Khadijah, dilaksanakeun ku Siti Fatimah. Para ibu hadirin sadayana nomor kahiji nyaeta dawam suci atau nabi dawam wudu. Ibu sok dawam wudu tara bu? Bu, sok dawam wudu tara? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ibu hadirin sadayana al-wudu qabla ta'am daf'il fakri, jalma anu bemes tuang memeh barang tuang wudu heula maka sahabai jalma anu rek tuang wudu heula maka eta jalma moal keuna ku miskin, moal keuna ku parkir lamun urang rek tuang sok wudu heula. Ibu lamun rek tuang sok wudu heula tara? Boro-boronya bu. Boro-boro rek tuang naon heula? Wudu heula. Siti Khadijah para ibu hadirin sadayana sareng Siti Fatimah di mana putrana nangis hoyong nen karawantun anjeunna masihan nen kanu janten putrana tapi anjeunna abdasila wudu heula kakara masihan neng kanu janten putrana. Sok itu ibu pami putra urang nangis rek dinenan sok wudu heula tara? Boro-boronya bu. Boro-boro. Padahal eta teh itibau sunnah nu dilakukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu tara dilipilampah ku urang sehari-hari. Boro-boro urangna unggal poe dawam wudu, boro-boro rek barang tuang naon heula wudu heula bismillah ge tara-tara acan. Mata pantes Siti Khadijah, pantes Siti Fatimah tergolong 4 istri anu dijamin lebet kana surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji ibu nu dijamin ahli surga di kalangan istri kahiji Siti Khadijah, kadua Siti Fatimah putri Rasulullah, nomor katilu nyaeta Siti Maryam binti Imran ibuna Nabi Musa alaihissalam, nomor kaopatna nyaeta istrina Fir'aun Siti Asia. Itu 4 istri nu dijamin ku Gusti Allah masuk surga. Ti aya bi iti, ti aya bi ecoh, ti aya bi icih dina para ibu hadirin saya. Mun opat-opatna istri nu dijamin ku Gusti Allah masuk naon bu? Masuk surga. Aya urang dari kolot nu dijamin ku Gusti Allah masuk surga. Naon sababna para ibu hadirin sadayana? Sabab istri-istri dijamin ku Gusti Allah masuk surga ittiba'u sunnah, nuturkeun kana sunnah dipraktekkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana rek barang tuang teh sok naon heula? Wudu heula. Palingnya bismillah. Teh tuang teh wudu heula. Kahiji. Nomor kedua ittiba'u sunnah nu disebutkeun para ibu hadirin sadayana ahli sunnah nu sehari-hari nu kurang kedah dilaksanakeun sangkan urang hidup barokah saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kaduana an-naum al-wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu memeh kulem maka eta jalmi di mana maut dicandak roh ku malaikat Azrail maka eta jalmi maut syahid akhirat. Osok ibu pami bade kulem wudu heula osok. Bapak osok bade kulem wudu heula osok tara. Kuku bima paling nyapa. Kuku bima endog meri dikocek kanggo seprit rek bobot teh.
para ibu hadirin sadayana, eta teh pasunatan Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu tara kalakukeun ku urang sadayana, tara kapilampah ku urang sadayana, urang rek tuang bade ngalaksanakeun kulem para ibu hadirin sadayana, urang wudu heula sangkan urang sadayana hirupna barokah. Terang itu barokah terang. Ari barokah teh ziyadatul khair, tambah-tambahna kasayan, bisa diireun tuang mata kuareg jadi dorongan kana ibadah, rajin ibadah. Naon margina ibu hadirin sadayana, geuning urang males-males teh ngalaksanakeun tahajud, males-males teh ngalaksanakeun ibadah. Ibu hadirin sadayana, dina katerangan lamun urang males boga wengi, berarti urang tos mengonsumsi tuangan anu haram. Sabab penyebab para ibu hadirin sadati elingna ka Gusti Allah gara-gara dina patuangan urang besian ku barang haram. Maka ibu upami urang males buka wengi teu rajin bae hoream bae, tak urang introspeksi diri pribadi urang masing-masing. Buah-buah tuangan nu tadi dituang ku urang teh ladang tina haram. Buah-buah tuang nu tadi dipeserkeun kana cabai, dipeserkeun kana tempe teh ladang korupsi, ladang maling, ladang nipu, ladang sagala rupa anu teu halal, nu sehingga ngadorong urang sadayana kana malas ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, nomor katiluna para ibu hadirin sadayana nu disebutkeun ahli sunnah wal jamaah anu pohok urang sadaya dilakukan para ibu hadirin sadayana, nu jarang dilakukan ku urang sadayana nyaeta ngalaksanakeun pasunatan muakkad, sunnah muakkad sok biasa dilaksanakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon bae para ibu hadirin sadayana, kahiji tahajud, kadua salat duha, eta teh para ibu hadirin sadayana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.